maka jalma anu kitu eta kaasupkeun kana mu'allafah anu ngahak kana narima zakat. Teruskeun waman jeung jalma yakfi anu cukup punten lepat waman jeung jalma yakfi anu nyegah ieu man na ka urang sadaya saroman kana kagorengana jalma yali anu nyanding ieu man hi kana itu saroman minal kupari ti jalma-jalma kafir. Nomor kadua mah ieu jalma Islam anu cicing jalma Islam anu cicing di daerah kafir anu eta si jalma bisa ngajaga umat Islam tina karuksakan si kafir ku eta jelema. Jadi ku ayana eta jalma Islam di tempat si kafir, maka si jalma-jalma kafir moal wanieun ngaganggu ka umat Islam, eta ge mu'alaf gitu. Jadi eta jelema Islam cicing di daerah kafir ngan dipikasieun ku jalma-jalma kafir gitu. Eta mu'alaf. Terus katilu waman jeung katiluna jalma yakfi anu nyegah ieu manna ka urang sadaya sarra mani zakati kana kagorengana jalma anu nyegah tina zakat. Nomor katilu mah mu'alaf keneh ya ge jalma anu boga wibawa anu gede, boga wibawa tur hirup di tengah-tengah jalma anu tara ngaluarkeun zakat, tapi ku sabab eta jalma maka eta anu tara daraek zakat teh jadi daraek malayar zakat gitu. Umpamana hiji kampung tara daraek ngaluarkeun zakat ngan ku hadirna eta jelema jadi daraek malayar zakat gitu. Maka eta jelema anu boga pangaruh siga kitu eta teh kaasupkeun kana mu'alaf. Lakinil kismani tetapi na ari anu dua bagian al akhirani anu akhir duanana innama yu'tayani eta pastina dibere ieu kismani ieu kismanil akhirani ingdah tiajina dina nalika narima butuhna urang sadaya ilaihima ka itu akhirani. Teruskeun wa firriqabi jeung dina riqab wahum jeung ari riqab al mukatabuna eta pirang-pirang abid mukatab kabeh kitabatan kalawan akad kitabah sahihatan anu sah. Amal mukatabu anapun ari abid mukatab kitabatan kalawan akad kitabah pasidatan anu pasid palayu to tah teu dibere itu kitabah pasidah min sahmil mukatabina tina bagian pirang-pirang mukatab. Nomor kalima mustahik zakat teh nyaeta abid mukatab bari bener dina akad kitabahna. Ari ngaran abid mukatab teh kieu abid anu hayang merdeka ku cara meuli tapi dicicil. Maka supaya si abid buru-buru bisa ngalunasan kana cicilanana maka eta si abid ngahak kana dibere zakat. Tah nama pan zaman kiwari geus eueuh abid mukatabna ge. Wal gharimu jeung ari jalma anu boga hutang ala salah sati aksamin eta netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Ahaduha ari kahijina ieu salasah man eta jalma istadana anu nganyuk ngahutang ieu man daenan kana hutang litaskini fitnatin pikeun nengtremkeun atawa nenangkeun fitnah
baina taifataini anu tetep antara dua golongan. Fi qatilin dina tingkah jalma anu dibunuh, lam yadhar anu teu dohir saha qatiluhu anu ngabunuh ka itu qatil, patahammala tuluy nanggung jawab jalma daenan kana hutang, bisababi dalika kalawan sabab itu litas kini fitnah, payukdo tah dibayar naon daenuhu hutangna itu si gorim, min sahmil gorimina tina bagian pirang-pirang jalma anu boga hutang kabeh. Gonian eta beunghar kana bukti itu gorim au pakiron atawa pakir. Wa inna mayuto jeung pastina dibere zakat saha al gorimu jalma nu boga hutang ingda bako idaini dina nalika tumetepna hutang alaihi kasih gorim. Nomor kagenep mustahik zakate nyaeta gorim. Gorim jalma anu boga hutang. Ngan masalah gorim kabagi tilu. Hiji gorim teh jalma anu nginjem duit pikeun mereskeun fitnah, pikeun nenangkeun fitnah anu terjadi di dua golongan, di urang mah terjadi di dua kampung lah. Contoh siga kieu umpamana aya mayit di sisi jalan antara batas dua kampung, atuh eta dua kampung teh silih tuding ku sabab teu kanyahoan saha-sahana anu maehanana. Tuluy aya jalma anu berwibawa nginjem duit umpamana 10 juta pikeun mereskeun antara dua kampung eta. Tuluy we dibikeun 5 juta ke kampung nu hiji, 5 juta ke kampung anu hiji deui, jadi 5 juta ewang supaya beres masalahna. Maka eta jalma ngahak narima kana zakat. Masalah jalma na mah rek beunghar atawa pakir, tetep we eta teh asupna gorim gitu. Lamun masih keneh boga hutang. Ke dihareup aya pain adau. Pain ada maka lamun geus mayar gorim hu kana itu daen min malihi tina hartana gorim aw dapa'a atawa masrahkeun gorim hu kana itu mal ibtidaan dina mimitina lam yu'ti tah teu meunang dibere ieu gorim min sahmil gorimina tina bagian gorim kabeh wa baqiyatu aksamil gorimina jeung ari sasesana pirang-pirang bagian gorim fil mabsutoti eta tetep dina kitab anu panjang babaranana. Kumaha lamun si hutangna tos dibayar maka eta si jalma teu hak narima kana zakat atawa duitna tina pesak sorangan lain nginjem. Jadi 10 juta teh tina sakuna sorangan gitu. Ieu oge teu hak narima kana zakat sabab eta mah si jalma pangkatna lain gorim da duitna lain meunang nginjem. Anu dua deui gorim teh dina sarah we tinggal. Jajaran ka 8 ti luhur. Qalu baqiyatu aksamil gorimina fil mabsutah ay wal baqi min aksamil gorimina salasah al madkurah fil mutawalah wal isnani jeung ari nu dua deui al baqiyani anu nyesa duanana ahaduhuma eta ari kahijina ya isnani man eta jalma tadayana anu nganyuk atawa ngahutang ieu man linapsi pikeun dirina man aw iyalihi atawa pikeun keluargana man
pi mubahin dina urusan anu dimenangkeun. Aya jaizin tegasna anu dimenangkeun. Taatan eta taat kana bukti itu mubah amla atawa henteu. Wa in soropa jeung najan molahkeun eman hu kana daen kana harta injemanana pi maksiatin dina maksiat. Aw tadayana atawa nginjeum jalma pi maksiatin dina maksiat wasoropa jeung molahkeun man jalma hu kana itu mal daen pi mubahin dina perkara nu dimenangkeun. Aw soropa atawa molahkeun jalma hu kana itu daen piha dina itu maksiat. Wataba jeung tobat man wadunna jeung disangka naon sidkuhu benerna itu man. Wa in qasurat jeung najan ponok naon al muddatu waktuna payu to maka dibere itu man dibere zakat ma'al hajati sartana kabutuh bi ayahila saperti yen manjing naon adainu manjing bayar naon adainu hutangna walam yakdir jeung teu kawasa man ala wipaihi kana mayarna itu daen bihilapi mah kalawan beda perkara laut tadayana lamun nginjem jalma fi maksiatin dina maksiat wasoropa jeung molahkeun jalma hukana daen piha dina maksiat walam yatub jeung teu tobat ieu man wa ma jeung perkara lawalam yahtaj lamun teu mikabutuh man palayu to tah teu dibere itu jalma. Jadi ya mah jelema nginjem nganyuk pikeun dirina sorangan atawa pikeun keluargana teu boga jang beas, teu boga jang mayar kuliah, teu boga jang mayar sakola, teu boga jang mayar cicilan motor naon we na perkara nu dimeunangkeun. Boro-boro ning dina taat sanajan teu taat oge. Malah najan ditasorupkeun kana doraka dipake judi online umpamana. Hiji gambaranna, dua awatadayana pi maksiatin nginjem dina pamaksiatan ngan dipake nama dina anu bener dina perkara nu dimenangkeun umpamana nginjemna mah ti rentenir ngan dipake dina perkara nu dimenangkeun dipake maraban anak pamajikan atawa wasoropa minha atawa memang dipake teu bener gitu ngan manehna geus tobat bari disangka bener tobatna teh gitu. Tah umpama waktu bayar geus manjing waktu bayar manehna teu kawasaeun kana mayar maka ngahak kana narima zakat. Kumaha lamun jelemana teu tobat, lamun can tobat mah teu meunang eta mah. Atawa teu butuheun gitu. Teu kudu eta mah, teu kudu dipangmayarkeun, teu kudu dibere lain mustahik zakat lah gitu ulah dibere tina zakat. Wasanihi ma jeung ari kaduana itu isnani man eta jalma tadayana anu ngahutang ieu man lidomanin pikeun nanggung jawab pa indomina maka lamun nanggung man biidnil madmuni kalawan izin anu ditanggung jawabna lam yu'to tah teu dibere man illa in aksaro kajaba lamun miskin ieu man ma'al asili sarta indung bapakna man sarta indung bapakna sarta kolotna wa indomina jeung lamun nanggung man bila idnihi kalawan teu aya izin madmun lam yu'to tah teu dibere man ila in asaro kajaba lamun miskin man wa in lam yusir jeung lamun teu miskin jeung najan teu miskin saha al asilu kolotna. Ieu mah jalma anu ngahutang pikeun nanggung jawab batur. Ngan pa indomina bi idnil madmun lam yu'to. Umpamana hiji jalma boga bayareun hutang ka bank. Geus kurang sok dipangmayarkeun heula umpamana teh heuh sok atuh pangmayarkeun heula taya izin eta mah. Tadi gambaran aya izin kitu mah teu meunang dibere tina zakat kecuali si jalma anu nanggungna malarat miskin
dina waktu manjing bayar maka eta mah bere bagian tina zakat. Wa amma sabilullahi jeung anapun ari sabilillah fahum tah eta ari itu sabilillah al-guzatu eta jalma anu perang alladzina tegasna jalma-jalma la sahma anu teu aya bagian eta tetep lahum pikeun itu alladzina fi diwanil murtaziqati dina catatan anu narima gaji balhum balik ta'ari itu alladzina mutatawwi'una eta anu gawe sunnah kabeh bil jihadi kana jihadna. Nomor katujuh jalma anu narima kana atawa mustahik zakat teh nyaeta sabilillah. Sabilillah teh jalma anu perang bari tujuanana li'ila'i kalimatillah. Mun di urang mah lain PNS, lain abri, kan abri mah digaji. Ieu mah murni tujuanana ngabela agama. Tingali heula sarahna. Ameh eta ngeunaheun nerangkeunana. Tuluykeun sarah nu tadi. Wa amma sabilullahi fahum al-guzzah. Aslus sabili ari asal lapad sabil at-tariqu eta jalan. Pamakna sabilillah maka ari maknana sabilillah at-tariqu eta jalan al-musilu anu nganepikeun ilallahi ka Gusti Allah. Wa huwa jeung ari ieu sabilullah yasmulu eta ngawengku ieu sabilullah kulla taatin kana sakur-sakur taat. Lakin guliba tetapina dilindihkeun naon istimaluhu pemakaianana itu sabilullah urpan ceuk adat wasaran jeung ceuk sara pil jihad dina jihad li annahu karna saestuna itu sabilillah tariqus syahadati eta jalan maut syahid al musilatu anu nganepikeun ilallahi ka Gusti Allah taala bari marur Allah. Palidalika maka kulantaran itu li annahu tariqus syahadah kana tah bukti bidali kalawan makedal al mujamati anu dititikan wahia sareng ari itu jad'ah allati eta onta laha anu eta tetepikeun ieu jad'ah arba'u sinina ari opat pirang-pirang taun wa ta'anat jeung manjing atawa asuh ieu jad'ah fil khamisati dina umur kalima sumiat dinaranan ieu jad'ah bidalika itu jad'ah li anna karna saestuna itu jad'ah ajda'at eta geus punglak ieu jad'ah ay askotot geus murageun jad'ah geus murageun munglakkeun makdama asnaniha kana pirang-pirang untuk belah hareupna jad'ah wakila jeung dicaritakeun naon al-goju perang wa haku jeung leuwih ngahak bitlakismi sabilillah kalawan ngamutlakeun ngaran sabilillah alaihi kana itu gozu sumastu mila tuluy dipake itu sabilillah fil guzzati dina pirang-pirang peperangan likaunil guzzati karena buktina perang ko iman eta anu ngadeg bihim kaitu kajalma-jalma kaitu jalma-jalma oh sakitu kieu balikan deui nu tadi nya nomor katujuh teh mustahik zakat nyaeta sabilillah
Sabilillah teh jalma anu perang tujuanana li'i kalimatillah bari teu narima gaji. Mun di urang mah lain PNS, lain ABRI, lain polisi. Ieu mah murni tujuanna teh keur ngabela agama. Harti asal sabil teh nyaeta torikun hartina jalan. Tuluy diidopatkeun kana lapad Allah jadi sabilillah atawa sabilullah. Maka maknana tingali nasara at-tariqu al-mausulatu ilallah eta maknana. Jadi jalan anu bisa nganepikeun ka Allah. Maka ieu makna jadi bisa ngahontal kana sakabeh warna taat. Jadi lapad sabilillah teh kaasup kana lapad anu umum. Tuluy summastu mila. Tadi tuh summastu mila pil gojwat pil gujati likaunil gojwi ko iman bihim. Ngan kulantaran eta lapad sabilillah teh geus diistimalkeun, geus dipakekeun kana lapad gujat boh ku urup atawa ku sara, maka sabilillah teh maknana gujat wungkul. Atuh khusus we jangka anu perang gitu. Teu bisa sabilillah dipake ka masjid jeung kanu sajen-sajen. Nah, kurang leuwihna kitu sabilillah. Wa amma ibnu sabili jeung anapun ari ibnu sabil bahwa tah eta ari itu ibnu sabil man eta jalma yunsiu anu nyukulkeun ieu man saparon kana nyaba min baladi zakati ti lembur ti nagarana zakat atau lembur zakat. Wayakunu jeung bukti man muhtazan eta anu ngaliwat bi baladiha ka nagarana itu zakat. Wa yustaratu jeung disyaratkeun pihi di itu ibnu sabil naon al hajatu butuh wa adamul maksiati jeung teu aya maksiat. Wa qauluhu jeung ari dawan musannif lapad wa ilaman jeung kajalma yujadu anu dipanggihan man minhum ti itu asnaf ay al asnafi tegasna ti pirang-pirang golongan pihi eta tetep dina ieu qauluhu isyaratun ari ngisarahan ila annahu kana saestuna kalakuan jeung tingkah ida pukida di mana-mana eta di mana-mana dieuweuhkeun sahabadul asnafi sawareh pirang-pirang golongan wujida jeung dipanggihan sal ba'du sawarehna deui tusorropu tah dipolahkeun dibikeun ditasorupkeun itu zakat liman kajalma wujida nu dipanggihan ieu man. Fa in pukidu maka lamun dieuweuhkeun itu asnaf kulluhum tegasna sakabehna asnaf hupidot tah diraksa naon az-zakatu zakat hatta yujadu nepi ka dipanggihan itu asnaf kulluhum tegasna sakabehna asnaf aw ba'duhum atawa sawarehna asnaf. Wala yuktasoru jeung teu meunang diwungkulkeun fi i'ta'i zakati dinamikeun zakat ala aqalin ka anu leuwih saeutik min salasatin tibatan tilu jalma min kulli sinpin ti saban-saban golongan minal asnafi nyatana ti pirang-pirang golongan as-samaniyati anu 8 illal amila kajaba amil fa innahu maka saestuna amil
ya juju eta meunang naon ayakuna yen bukti itu amil wahidun eta saurang in hasolat lamun hasil bihi ku ieu wahid naon al kifayatu kacukupan. Nomor kadalapan mustahik zakat teh Ibnu Sabil. Ibnu Sabil teh jalma anu indit rek nyaba di tempat anu ngabagikeun zakat. Contoh siga kieu. Urang umpamana ti Bandung rek sapar ka Jawa, nyaba ka Jawa. Tur di lemurna aya anu ngabagikeun zakat. Sarta urang atawa si jalma teh butuh kana ongkos. Maka eta jalma meunang narima zakat. Atawa di urang mah rek mudik meureunnan siga kitulah. Atawa jalma anu keur nyaba keur sapar ngaliwat ka hiji daerah anu di eta daerah teh keur ngabagikeun zakat. Sarta eta jalma butuh kana ongkos atawa butuh jang bekal. Ieu oge meunang narima kana zakat. Jadi syarat Ibnu Sabil mah kudu mika butuh kana ongkos atawa mika butuh kana bekal. Atuh lamun teu butuh mah nya ulah eta mah. Teras ayeuna wa qauluhu ilaman yujadu minhum ay al asnafihi. Maksudna wa ilaman yujadu teh kieu. Lamun di eta daerah teu kumpul 8 asnaf. Tapi ngan ukur aya sawarehna, umpama aya 3 asnaf. Maka bikeun we ka anu aya. Anu ayana eta 3 asnaf, nya geus 3 asnaf, pamana fakir, miskin, jeung gorim, bikeun we kadinya katiluan. Ulah neangan nu eueuh. Teras pain pukida ba'dul asnaf pain pukidu kulluhum hupidot az-zakat. Lamun dina tempat zakat teh eueuh hiji-hiji acan asnaf, maka eta zakat kudu diraksa nepi ka aya sakabehna atawa aya sawarehna asnaf. Umpamana di lemur urang di dieu eueuh asnaf, eueuh mustahik zakat. Fakir eueuh, miskin eueuh, sabilillah komo gorimah umpamana atawa abid mukatab eueuh. Tah dina gambaran eueuh kitu raksa eta zakat ulah dikamana-manakeun. Dagoan nepikeun ka ayana asnaf. Ayana asnaf rek sakabehna atawa rek sawarehna. Wala yuktasaru fi toy zakat ala aqali min salasatin. Kade dina nasarupkeun zakat ulah kurang tina tiluan ti masing-masing asnaf. Jadi minimal ya sekian persen keur fakir, tah paling saeutik fakirna teh kudu 3 urang. Sekian persen keur miskin, paling saeutik miskinna 3 urang. Kecuali amil. Amil mah meunang ukur ku saurang. Lamun cukup pagawean ku saurang, boh dina narikan zakat atawa dinamikeun zakat, teu naon amil mah saurang oge. Teraskeun sarahna mah teu aya. Wa idza sorofa jeung di mana-mana molahkeun amil kana zakat lisnaini kadua urang min kulisin pin anu tetep di saban-saban golongan. Goroma tah katempuhan itu amil lisalisi pikeun jalma anu katiluna. Aqalla mutamawalin
kana pangsaeutikna anu kana saeutikna barang anu jadi harga. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad yagromu katempuhan itu amil lahu pikeun salis as-sulusa kana sapertiluna. Umpama si amil nasorupkeun kadua jalma ti masing-masing asnaf. Pancek tadi paling saeutik kudu 3 urang. Jangan akur kaduaan, kadua asnaf. Maka eta si amil katempuhan pikeun anu katiluna. Ceuk hiji kieu mah katempuhanana teh sapertiluna pikeun jalma anu katiluna teh. Tegasna keur anu teu kabere maka si amil kudu ngaluarkeun sapertiluna keur eta jalma anu teu kabere teh. Wa khamsatun jeung ari 5 golongan la yajuju eta teu meunang naon dapmuha mikeun itu zakat ay az-zakati tegasna zakat ilaihim ka itu khamsah. Algina tegasna kahiji jalma anu beunghar bimalin ku harta au kasbin atawa ku kasab. Wal abdu jeung ari abid punten ulah make ari. Wal abdu jeung abid wabnu hasimin jeung anak incu hasim wa banul mutolibi jeung bani mutolib sawaun sarua bae mana'u naha nyegah itu bani hasim wa banul mutolib haqqahum kana hakna itu banu hasim wa banul mutolib min humusil humusi tina 1/5 tina 1/5 na tina 5 amla atawa henteu itu mana teu sah mikeun zakat ka 5 golongan. Hiji teu sah mikeun zakat ka jalma nu beunghar rek beunghar ku harta atawa beunghar ku kasab. Maksudna kasab anu bisa diandelkeun keur nyumponan pangabutuh sapopoe. 2 abid ge teu meunang dibere zakat. Rek abid nu meles, rek abid mubaad tawa abid mudabar kecuali abid mukatab nu tadi teh bahasa dina Al-Qur'ana riqab. 3 Bani Hasim jeung Banul Muthalib jeung teu meunang. Naon sababna? Sabab eta mah turunan anu mulia ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga haram narima zakat. Naon sababna? Sabab zakat mah awsahun nas, kokotor jalma-jalma. Maka teu pantes ditarima ku turunan anu mulia nyata turunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingali sarahna aya qaulu faidatun tulipa diihtilafkeun naon lapad halil abdulu naha ari anu leuwih utama algina eta jalma anu beunghar asyakiru anu syukur awil pakiru atawa jalma pakir as-sabiru anu sobar wal mutamadu jeung ari kaul mutamad annal gina eta saestuna jalma anu beunghar asyakira anu syukur abdolu eta leuwih utama khilafan bari nyulayaan lil Bulkini ka Imam Bulkini. Walayunapi jeung teu nganapikeun itu mu'tamad jeung teu nganapikeun hi kana itu mu'tamad naon ma perkara waroda anu kawarid ieu ma min duhulil fuqara'i tina asupna pirang-pirang jalma fakir al jannata kana surga
qoblal agniyai dina samemeh pirang-pirang anu baleunghar binisfi yaumin kalawan beda setengah poe min ayyamil akhirati tina pirang-pirang poe akhirat li annahu karna saestuna kalakuan qad yujadu eta rajen dipanggihan pil mafduli dina anu diunggulkeun naon ma perkara la yujadu anu teu dipanggihan ieu ma pil fadili dina anu unggul. Qauluhu wal abdu ae ghairul mukatabi tegasna salianti abid mukatab. Terus kahanapna Banu Hasyim wa Banu Muthalib al muradu ari anu dimaksud bil banini eta pirang-pirang anak al muradu ari anu dimaksud bil banini ku anak-anak lalaki pirang-pirang anak lalaki ma eta perkara yasmulu anu ngawengku ieu ma al banati ka pirang-pirang anak awewe papihi maka eta tetep dina ieu Banu Hasyim wa Banu Muthalib taglibun ari ngalindihkeun palaya juju maka teu meunang naon dap ujakati masrahkeun zakat lahum kaitu Banu Muthalib wa Banu Hasyim liqali karena dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shadaqati saestuna ieu pirang-pirang zakat inna mahia eta pastina ari itu hadhihi shadaqat ausahun nasi eta pirang-pirang kokotor jalma-jalma wa naha jeung saestuna itu hadhihi shadaqat la tahilu eta teu halal ieu hadhihi shadaqat li Muhammadin pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala jeung teu halal li ali Muhammadin pikeun keluarga Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wali qalihi jeung kana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna lapad la uhilla teu dihalalkeun lakum pikeun aranjeun kabeh la uhillu teu ngahalalkeun kami lakum ka aranjeun kabeh mi ahlal baiti hai ahli bait minas shadaqati nyatana tina pirang-pirang zakat sayan kana hiji perkara innalakum saestuna eta tetep pikeun aranjeun kabeh fi sumusil khumusi tina 5 tina 1/5 tina 5 ma ari perkara isim ina yakpi anu nyukupkeun ieu ma kum ka aranjeun kabeh ayugni atawa nyugihkeun ieu ma kum karanjeun kabeh ae bal yugni tegasna nyugihkeun balik ta nyugihkeun ieu ma kum karanjeun kabeh wa kadza jeung nya kitu deui la juju itqahum ari pirang-pirang peperdekaan itu Banu Hasyim wa Banu Muthalib laya juju teu meunang naon dap zakati mikeun zakat ilaihim ka itu utaqauhum wa juju jeung meunang likulin pikeun saban-saban sahiji minhum ti itu utaqa naon ahdu shadaqati tatawu'i narima nyokote narima dinya nampa sedekah sunat al masyuri netepan kana kawal masyhur punten tadi waya juju jeung menang likulin pikeun saban-saban sahiji minhum ti itu Banu Hasyim wa Banu Muthalib naon ahdu shadaqati tatawu'i nampa sedekah sunat al masyhuri netepan kawal masyhur malah anu teu meunang narima teh lain Banu Hasyim jeung Banu Muthalib bungkul abid-abid anu diperdekakeun ku Bani Hasyim jeung Bani Muthalib eta oge haram narima zakat tapi ari Bani Hasyim jeung Banu Muthalib nyokot sedekah sunat mah eta mah meunang teu naon nu teu meunang teh narima zakat ari aya nu sedekah sunat mah teu naon eta mah wal kafiru jeung jalma kafir tapi bani nusahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salamatan ari lapad wala tasihu jeung
teu sah itu zakat lil kafiri ka jalma kafir. Kaopat anu haram narima zakat teh nyaeta jalma kafir. Tingali dina qauluhu wal kafiru ali qaulihi kana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatun ari zakat tu khodu eta dicokot ieu sedekah min agniyaihim ti pirang-pirang anu baleungharna itu muslimin paturaddu maka dibalikeun itu sedekah ala fuqaraihim ka pirang-pirang fakirna itu muslimin aya muslimina tegasna jalma-jalma Islam pala hakko maka teu aya hak eta tetep lil kafiri pikeun jalma kafir piha dina itu sedekah. Waman jeung ari jalma taljamu anu wajib al mujaki ka jalma anu zakat naon nafaqatuhu nganapakahan eman la yadfa'u eta teu meunang mikeun itu si mujaki hak kana zakat ilaihim ka itu eman bismil fuqara'i kalawan ngaran fakir kalawan ngaran pirang-pirang fakir wal masakini jeung pirang-pirang miskin. Nomor kalima anu teu meunang narima zakat teh nyaeta sakur-sakur jalma anu wajib dinapakahan ku eta jalma anu ngaluarkeun zakat seperti ka anak, ka pamajikan atawa ka saha we anu wajib dinapakahan ku manehanana teu meunang. Umpamana make ngaran fakir, make ngaran miskin. Da pamajikan urangna fakir teu meunang. Wa yajuju jeung meunang naon dafuha mikeun itu zakat ilaihim ka itu mantal jamu bismi kawanihim kalawan ngaran buktina itu man guzatan eta anu perang eta anu keur perang au gorimina atawa pirang-pirang gorim kabeh masalan umpamana teu meunang soteh mikeun zakat ka jalma nu wajib dinapakahan ku urang umpama make ngaran fakir make bungkus miskin. Tapi meunang mikeun zakat ka jalma anu tadi wajib dinapakahan ku urang umpama manehna jadi gujat manehna tukang perang atawa keur perang atawa memang bener manehanana gorim eta mah teu nanaon kitu lah Kitabu Syam Kitabu Ahkamis Syam wallahu a'lam.